Mangiring yuhan. Mangga Pak, calik. Kali ya Pak. Ini mah Bapak teh segala masuk dina TikToknya. Nu mana? Emang si Mang buka TikTok? Gak ada tuh Pak. Gaya si Mang buka TikTok. Emang nu mana videona? Eta nu judulna teh nu bapana teh pulang-pulang gara-gara ngelarian pom mini. Terus pisan update oke si Mang. Hari aja iklan naon? Calan cimal bawang bojot man. Mau. Aya doang. Bian duanya. Siap Pak. Maneh kana dahareun diical gitu Mang. Diical lah tuh Pak. Oh dijual. Pesen dua Mang. Siap. Ya abang sarwana ge. Urusan beuteung mah pot. Pak pada kemarin hari program taros Kapolres teh udah bayar tuh. Itu atuh gratis. Eta teh salah sahijina program Bapak Kapolres. Kanggo ngadekeun kurang polisi Polres Garut sareng warga masyarakat. Kanggo ningkatkeun pelayanan anu prima. Harapan kita di kampung abdi teh kaya nu ngarasakeun kami kita mah tiasa langsung laporan ke Bapak Kapolres. Nuhun tiasa langsung WA karena WA karena nomor 08 triple hiji tilu triple 40. Nah langsung wae di WA karena nomor eta. Oke, langsung dilayani ku Bapak Kapolres. Berikut anggotana sadayana langsung meluncur TKP dalam waktu 1x24 jam. Alhamdulillah kami gitu mah Pak. Oke, kampung abdi tiasa aman. Insya Allah aman. Pak, nanya, iya ngeunah. Eta bang, ayo bang. Mana? Berang kencing. Eta. Mana? Jijing bagan urang. Helm. Ayo mak, nyebrang mak. Ayo mak. Bulan mak. Sanes pada nyebrang, pada naik angkot. Pada naik angkot. Buhuan. Astagfirullah, sanes nyarios atuh ari mah eueuh mah. Wah, abdi seberangkeun deui hayu ka ditu, urang naik angkot kayak kitu mah. Lain nyarios. Nyebrang. mah. Ayo nyebrang. Kamu pesan apa? Oh, kamu pesan apa? Mang nitip si Manya. Ya.